Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi bidarayan amin ya Allah ya rabbal alamin. Faidatun ukhra ari ieu eta buat nguningakeun kamanfaatan anu sanesna. Zakaro parantos nguningakeun sabadul arifina sapalina ulama ahli marifat kabeh min ahlil kasbi di sapalina golongan ahli terbuka manah sareng soca wa tamkini sareng ahli tamkin anu hartosna terbuka teh buktos sareng sakumaha kabuktosanana anahu kana yen sanyana kalakuan eta yanjilu lalungsur bikuli sanatin dina tiap-tiap tahun naon salah sumiatin 300 wa isruna sinareng 20 apane alfan rebu minal baliyati tina pirang-pirang balai 320.000 balai wa kullu zalika sareng ari sadayana anu kabeh tegasna mah 320 balai teh eta fi yaumil arbi'il akhiri difokuskeun dipusatkeun dina dinten Rebo akhir min sahri soparin tina tiap-tiap sasi sopar payakunu maka kabuktosan naon zalikal yaumu eta dinten alias Rebo akhir sasi sopar teh eta as'aba ayamis sanati pangripuh-ripuhna pangriged-rigedna pirang-pirang dinten di antara tahun kuliah tegesa sakabehna sana kujalaran kitu saur ulama paman mangkari saja amina bade pameget bade istri eta sholat anu ngalaksanakeun netepan ieu eman fidzalikal yaumi dina eta dinten arba'a rakaatin kana opat pirang-pirang rakaat yaqra'u hana ngaos ieu man pikuli rakaatin dina tiap-tiap rakaatna min hatina arba rakaat teh ba'dal fatihati dina sabada ngaos surat al-fatihah surata inna a'tainakal kautsar kana surat inna a'tainakal kautsar sab'a asyarata kana 17 apane marotan wangsulan wal ikhlaso sareng kana surat al ikhlas lamun saur urang makulhu teh khamsa marotin kana 5 pirang-pirang wangsulan wal muawwadzataini sareng kana surat al falaq sareng anas marotan ku sawangsulan marotan tegesa sawangsulan wayad'u sareng ngadoa ieu eman ba'da salami dina sabada aweh salam bihada duai ku ieu doa hafidhahu maka bakal ngajaga maka bakal ngariksa maka bakal ngapi ngajaring ka eman sallallahu Gusti Allah bikurmihi kalawan kamulyaanana Allah kalawan kanyaahna Allah min jamil balaya tina sakabeh pirang-pirang balai alati tegasna balai tanzilu anu lalungsur ieu balai atau lati bidzalikal yaumi dina eta dinten walam yahumma haulahu baliyatu walam yahumma sareng moal nguriling atanapi moal bertubi-tubi atau moal jual-jual teuing gitu itu haulahu dina sabudeureunana man
naon baliyatun balai mintil kal balaya tina eta pirang-pirang balai ila tamami sanati tuk dugikeun ka seepna taun wa du'aul mu'adhamu sareng ari doa anu diagungkeun atau sareng ari doa anu agung gitu eta huwa anu ari doa eta bismillahirrahmanirrahim ngaos heula bismillahirrahmanirrahim ditalungtunnya sareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu ya mangzalat li'izzatika jami'u khalqika ikfini min syarri jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisiril hasani wa akhihi wa jadihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullahu wa huwa sami'ul alim wa hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lamun dihartosan atosna kirang laku satos kieu. Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebat jenengan Allah anu kagungan sifatnya waktos di dunia kamu min sareng kakafir anu disebat nikmatul ijan sifatna Allah rahimi anu welas asih kajama mukmin anu getol waktu ibadah anu getol ibadah waktu di akhir di dunia anu disebat nikmatul imdad Allahumma ya Allah ya syadidal quwa hedat anu kacida kuatna Allah ta'ala teh dat anu kalintang kuatna wa ya syadidal mihali sareng hedat anu kalintang ngusik malikeunana diusikeun urang teh dimalikeun urang teh kudat anu tiasa ngusik malikeun urang nyata Allah ya azizu hedat anu agung yaman hedat dalat anu hina li izzatika kusabab kamuliaan gamparan sajamiu khalqika sakabeh makhluk gamparan komodo nu tos hina najan nu mulya ge lamun kahoyong gamparan hina eta anu mulya teh tiasa janten hina ikfini mugi-mugi nyegah mugi-mugi ngahalangan mugi-mugi nolak gamparan ka abdi termasuk abdi teh gaduh caroge termasuk abdi teh gaduh putra termasuk abdi teh gaduh incu mugi-mugi we abdi caroge putra incu ku gamparan ditolak tina naon min syari jami khalqika tina kaawonan sakabeh makhluk gamparan baik tina kaawonan jalmi aya wae anu resep kalebetkeun aya wae anu teu resepna
Mugi-mugi nu resep langkung resep, anu teu resep janten babalik pikir janten resep gitu. Ikfini min syarri jami'i khalqika. Sadayana jami resep, tapi sok aya nu teu resep. Model saha? Model jin. Mugi-mugi we jin oge raresepkeun ka abdi. Abdi teu nempo ka jin, jin oge ulah nempo ka abdi. Misal kitu teu pada nempo jadi moal aya saling ganggu. Urang teu nempo jin oge teu. Lamun teh mah jin tiasa nempo ka urang, ulah ngaganggu we eta jin ka urang. Kusaha resepna jin mah benten sidang resepna jami ka jami. Aya paripaos ningannya. Aya jami mun dibegal. Aya jami teu damangan. Aya jami kasurupan. Salajengna dilandongan pek teh nyarios ngaco. Begitu ditaros urang teh jin, nah atuh ngaganggu resep cenah kitu. Resepna jin mah kitu geuningannya, ngabegangan awak. Tara satuluyna nyiptakeun panyawat dina awak. Ceuk jin mah eta teh resep, pan ceuk urang mah sanes resep kitu teh nya. Tah jin oge mugi-mugi sing ditolak ti abdi, ti caroge, ti palaputra putu abdi. Aya deui jin resep. Aya deui nu teu resep teh model setan atanapi iblis. Mugi-mugi we. Tah, tina kawanan iblis, tina kawanan sakabeh setan, abdi sing ditolak. Nah cenah amang sok ngaganggu jin, sok ngaganggu setan ge, iblis ge kalintang. Anu ngawitan ngaganggu ka makhluk teh, ka manusia nyata iblis. Contona saha Kangjeng Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, anjeunna teh nya raja, nya kasep, nya bunghar. Gaduh bojo 3. Gitu. Anu pangsepuhna mah namina teh Siti Maesaro. Putuna Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ta iblis teh ka Allah wawartos. Ya Allah, abdi cenah hoyong nyobi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ku jalaran anjeunna gaduh titel ti salira nabi pangsobarna, nabi pangtawakalna. Gitu. Nabi pangsadarna walaupun kenging musibah. Gitu, sabar we. Tawakal we, sadrah we ka salira. Tah anjeunna teh cekap atuh bade sobar sadar ka salira ge. Kahiji atuh sehat, kadua raja, katilu beunghar, kaopat kasep. Tuh ayeuna ku abi nyuhunkeun izin bade dileungitkeun ka beungharanana. Bade dileungitkeun ka kasepanana. Bade diteu ayakeun kasehatanana. Bade diaut-aut rumah tanganna ceuk iblis. Kitu. Ameh teu sobar, ameh teu bisa renggamparan. Ceuk Allah hiji ge ari bisa mah. Ceuk Allah diizinanna. Nya Kangjeng Nabi Ayub nuju tahajud wengi. Sakumaha ibu-ibu pan ahli tahajudnya? Tahajud gitu. Ibu mah tahajudna teh nyeri beuteung. Totongengan teh Kangjeng Nabi Ayub mah salat, ai urang mah nyepengan. Masya Allah. Tapi insya Allah sadayana ge ahli taat. Matak pangaos rada telat oge boboh heula sakedap punya. Gosa wengina tos tahajud. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngamina naon Bu? Tahajud. Tah. Diizinan ku Allah nuju sujud Kangjeng Nabi Ayub. Palebah inung sampeanana duanana. Anu nuju nikal ditiup ku iblis teh. Tiupan naon? Tiupan ngalebetkeun panyawat. Begitu lebet hawa atau angin tina biwirna iblis karena inung pean Kangjeng Nabi Ayub karaos ku Nabi Ayub teh kana lebet salirana teh asa sing sareak nyararek-srek panas tamih we ateul tapi henteu ngalirenkeun kana tahajudna nyarek-srek panas sareng ateul teh sigana ibu ge sami nya lamun teh panas tiris nuju tahajud
nyek srek panasna teh terus ateul ibu ge bakal diterasinnya netepannya anu 12 rakaat karek kekeng 2 rakaat pan sok biasa mah di dilajenge da apan aya pariposnya urang masuk katagihan ku tahajud teh lamun teu tahajud teh aduh Gusti asa teu omeh karareunang kitu nya punya amin ya Allah ya Rabbal ngaminan naon nah Masya Allah gitu wah terasa tahajud duikeun ka sumping waktos netepan subuh teu diraos terasa netepan subuh sabada rengse netepan subuh karaos ateul na teh luar biasa digaro ku Nabi Ayub ku bakat ku ateul-ateulna eta anu ateul ngagarona teh dugikeun ka seep kulitna seep sumping waktos lohor netepan lohor wae biasa gitu wah nyek srek pisan nuju netepan teh ku sabab ditiupan indung sampean Nabi Ayub ku iblis nambihan panyawatna teh waktos nalika Nabi Ayub nuju netepan nyata panameh teu ibadah ka Gusti teh aku asilar gaduh panyawat alhamdulillahnya orang jadi umat Kangjeng Nabi diwajibkan sholat walaupun gaduh panyawat hari sholat mah teras bae lanjutnya punya walaupun kumaha sholat mah keukeuh saya keterangan al-marid miftahul maut teu damang teh nyata lawang kuncina anu bisa ngasupkeun kana maut rata-rata teu damang teh ujung-ujung nama maut rata-rata maut teh kuasilahna teu damang rata-ratanya gitu. Nah, tos beres netepan lohor beuki ateul digaro. Tuluikeun ka dagingna teh maruragan ku ateulna. Bari eta teh sanes panangan sakabeh badan. Tuluikeun kana pameunteuna. Karek sawengi tambihan asar menjelang lohor menjelang kana asar kulit nate tos seep digasah gitu. Tak istri anu 3 anu 2 mah kitu we Bu disauran ge api-api bonge mah gitu. Mah api-api bonge we. Tapi Siti Maesaro putuna Kangjeng Nabi Yusuf anjeunna mah teu ngalesotkeun Kangjeng Nabi Ayub tetep maksudna bok pilih Nabi Ayub aya kaperyogian digedengeunana begitu mah ya abdi anu 2 mah tos hare-hare Bu pangna hare-hare Nabi Ayub nage paratos henteu kasep salajengna Nabi Ayub nage henteu sehat tapi Siti Maesarah mah nagen itulah yang namanya istri setia teh ibarat istri urang babakan setia itunya satia satuhu gitu mata alhamdulillahnya ngekeun urang babakan satia mah sadayana ge satia sareng satuhu amin ya Allah ya Rabbal mugi-mugi urangnya kalebetkeun isi anu setia sareng satuhu amin ya Allah ya Rabbal alamin ku bakat ku setia-setiana satu-satu nu kanu janten caroge bade ditambihan bojo oge alhamdulillah Masya Allah teras teu damang tuluikeun ka sasasi di Bandungan ku iblis teh Nabi Ayub sanes liren salatna padahal mah kulitna tos teu aya daging nage sapalis tos teu aya kitu gedih tos cingkarara celak tina salirana teh ku bakat ku parna-parnana panyawat Kangjeng Nabi Ayub tapi sholat we sahata anu ngurus nyata bojo anu pangsepuhna nyata Siti palingan apa bahasanya anu nyandung anu kolot anu ngora diserahkeun balik manger kanu anu kolot mata hidup nu kolot cenah gitu lain berarti pamajikan anu kolot na umuna kolot sanes sok balik deui kanu kolot gitu
nu kolot teh sok narimanya sok sadar matak dicanu oge sadare narimakeun Masya Allah tah tuk dugikeun ka angse kaluar bumina angse kirang raos tina salirana Kangjeng Nabi da borok teh itu tah atuh kusab kitu seueur anu kontrak coba kirang raoskeun tatanggina Kangjeng Nabi ayu ngaroskeun bau cenah kitu alasanana tapi teu wantuneun langsung pok mah nyaeta ka istri anu dua wantuna mah kitu kumaha babasana eta istri teh nya cenah kuring oge ieu teh geus teu ngarareunah ieu cicing di imah teh tapi da jadi pamajikanana tambah da gering-gering harta bandana mah loba berarti anu dua eta mah keur saditikah ku Kangjeng Nabi Ayub teh sanes karena ibadahna tapi karena hartana cek bahasa sepuh mah anu kitu teh disebut teh nyaah di teu nyaah di teu nyaah di daging teu nyaah di tulang nuju sehat we nyahna teh kitu nuju beunghar aya rezeki nyahna teh geus teu damang salajengna harta bandana geus seep habis manis sepak dibuang gitu dipiceun gitu Masya Allah aya nu kitu di dia aya teu aya moal aya lamun ditaros bab nu awon mah moal aya kitu kalebetkeun tadi sholawatan nu ngiringan sadayana ngiring maca teu maca saksanajan maranyun gitu teu maca ditaros mah gitu maca sholawat teu maca gitu padahal kudu gigireunna teh disigeung mana maca naon manyun kitu maneh panon bolotot ka hareup gitu bibir manyun kos maca we kok maneh mah karek datang sholawatan teh teu maca-maca acan tapi ditaros teh maca gitu nah tak Kangjeng Nabi heraneun nah cenah di tempat pangaosan teh kuduna mersihan hate ku jujur kadon di pangaosan teh garede bohong ieu Kangjeng Nabi teh gitu garede bohong disebut maca teh sholawatan maca cenah padahal mah teu abdi mah da teu apal tapi Kangjeng Nabi mah terangeun keterangan saur Kangjeng Nabi ka Allah lamun abdi pupus abdi nyuhunkeun ka salira 2 rupi lamun teh mah umat abdi muji ka kami maca sholawat sok sanajan aya di masyrik jeung di maghrib ditungtung alam dunya abdi aya di Madinah nyuhunkeun ka kuping soanten jami anu muji ka abdi ku maca tuh ka kupingeun teh ku Kangjeng Nabi teh saanu maca saanu teu maca salajengna sok Kangjeng Nabi nu kadua walaupun umat abdi aya di tungtung mamana abdi aya di Madinah tah sing di papadina ningal kajami anu muji ka abdi ku maca sholawat tanya ka kuping sholawat urang teh nya ka tinggal jadi terangeun sanu maca sanu teu gitu nah salajengna epido Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi mah jalma pedit teh lain ku sabab loba harta bana tapi teu zakat sanes jalmi anu harta banana loba tapi tara daek sodaqah sanes jalmi anu harta banana loba tapi tara tulung tinulungan tara ngabantu anu butuh tara nalang anu susah lain cenah nu pedit teh lain eta satu nu pedit teh nyaeta bila mana di jiriungan diawaskeun sholawat eta jalmi mah alim ngiringan maca baude gitu Allah pelebah dibagi ompreng teu kabare urang gitu tah anu pedit teh diriungan maca sholawat tapi teu kersa mun ayeuna mah ngagerakeun lambena kaum muji ka Kangjeng Nabi ku maca sholawat ta eta anu disebat kami pedit teh tabila mana kitu saur Kangjeng Nabi asahyu qaribun minallah wa qaribun minanas wa qaribun minal jannah al bakhilu baidun minallah wa baidun minanas wa qaribun minanar jami anu
berehan jami anu bager jami anu dermawan alias basa wae lambena ku ngaoskeun sholawat mangka sok caket sareng kanya Gusti Allah. Mode ayeuna ekonomi cenah gitu cenah ieu mah nya keur digunjang ganjing keur gararing keur macana sapar tambah kieu wah teu tah kanggo ahli sholawat mah ku Allah taala bakal diatur walaupun beas hargana puluhan misalkan langkung ti 10.000 nu ngagaleun misalkan nya tah acan jang rencangna makaning putrana seueur kaperyogianana ge loba tapi ahli ngaos sholawat ku Gusti bakal diatur pisumpingeun rezekina pidatangeun rezekina pinampieun rezekina bisa Gusti ngajamin kitu da eta jaminna jami bager nah tawis bager lamena baseuh wae kumaca kitu tara baeud gitu lamun dina lingkungan bae pangawasan diawaskeun sholawat tah eta nu bager teh kitu abdi mah sok zakat abdi sok sodako abdi sok barang bere sok dermawan abdi sok pangawasan ngan palebah maca sholawat peda abdi mah sok baeud alias tara ngiluan maca tah eta nu eta ge pedit mata kula heran bubok bilih ieu teh jang ngompreng teh meuni lieur kitu jang sodako teh dina hiji waktu meuni hese kitu tah ulah ngalepatkeun ongko cuk amang teu boga ieu bakal anu berkahna bakal boga lamun ngamalkeun ieu bakal anu berkahna tah pertarosanana osok ngabaseuhan lamai ku sholawat tara walaranana tara abdi mah para lamai ipis nyarekan salaki mah 3 jam wah kurang keneh atuh ku ipis-ipisna lamai tapi dibere maca sholawat sauihan meuni berat tah eta nu pedit teh kitu tah anu balabah mah tah bakal dicaketkeun sareng kanyaah Gusti digulak-ilek we batur gujul geus teu kabeuli beas loba deuhar ge teu jeung deungeunna geus teu dipercaya ku warung kaditu kadi ucak ecok geus hese ieu mah digulak-ilek teh aya we rezekina asahiu qaribun minallah jami anu getol ngaos sholawat alias bager ku Allah dicaketkeun sinar rahmat dicaketkeun sedengkeun moal pangawasan teh pan tujuanana hoyong naon Bu hoyong omprengan hoyong rahmat Gusti anu ngobrol mah hayang ompreng meureun nya kitu lamun nu ngaregepeun ngana hoyong rahmat Gusti itu abdi gering pan maksakeun hoyong rahmat Gusti manya nu calagur ajenganna gering ngadongeng wae itu hoyong rahmat Gusti tah sholawat qaribun minanas jeung hawana teh dicaketan ku jelema lain hayang barang penta kanu bager mah hayang ngabantu hayang ngadoakeun kitu hawana teh hayang ngabantu naon bantueunana bisi peryogi bantuan kadituna hayang ngadoakeun kitu wa qaribun minal jannah dicaketkeun sinar kasenangan komo deui ke di akhirat kitu sorga di alam dunya ge geunah we berkahna maca sholawat wa baidun minanar ditebihkeun sinar kasedihan da sedih di alam dunya mah diantarana bunya diantara boga bumi butut lamun hujan teh curcer siga teu dikentengan jeung teu di dalangitan gitu lamun torojo angin siga teu dipidingan we cing harariu sedih teh Bu di alam dunya teh cek dina kitab Quratul Uyun mangga nu ngaos Quratul Uyun biade teh nya buka deui kira bisi akon-akon ngaos sama tuh satuna boga kendaraan butut gitu caritana boga mobil tapi teu maju atuh mah tiasa ditumpahkan boga motor ngada teh kitu ka bengkel we gaduh artos teh jajan wae eta teh sedih gitu lamun gaduh bojo henteu saleh walaupun rezekina seueur disadrahkeun ka istri teu salehah mah walaupun seueur sakeung kumaha mangka moal
4 kurang. Tuh. Masya Allah. Nah, di dunia. Jadi anu getol maca sholawat mah kagolongkeun jami anu barabah, anu bager, anu dermawan. Mangka dideukeutkeun jeung rahmat Gusti, dicaketan ku jami anu mikanya kadituna nu ngabantuan, salajengna dicakekeun jeung sorgana Gusti, ditebihkeun sinereng narakana Gusti. Wal bakhilu baidun minallah. Sedengkeun jalma nu pedit nyata nu berat lame dina lingkungan maos sholawat ali maca komo deui mode pangaosan. Nah beurang urang mah lila teuing ngilu tawasulan mah. Pan maneh sok ieu sholawatan. Heulah lila teuing hoream sholawatan. Komo nyebutkeun hoream ngaos ka kuping Kangjeng Nabi. Ceuk Kangjeng Nabi sia teh ari manakiban osok. Ari maca sholawat nyebutkeun hoream. Tah bisi kirang karawas berkah manakiban kana ibadah, berkah manakiban kana bersihana hate, berkah manakiban kana ngabersihan kahirupan. Naon sababna? Kana sholawat nyebutna teh hoream. Tuh sedengkeun ari kamulyaan mah atuh mah aya anu ngelehkeun kana kamulyaan Kangjeng Nabi. Gitu. Walaupun dibandingkeun sinereng Tuhan Syekh. Ayana manakib pan saur Gusti Allah teh aqul la as'alukum alaihi ajron ilal mawadata fil qurba. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka umat salira kami moal barang pentak itu ka maraneh kana buruhan tina dakwah kuring anu bakal asalna mah aranjeun teh jadi jami hararina langkung hina kene maraneh dibandingkeun jeung anjing budug cicing dina jarian, dibandingkeun jeung kucing budug cicing di jarian. Tapi jadi mulia kuwasilana agama Islam. Jadi mulia kusabab boga ilmu dina agama Islam. Yarfa'illahu utul ilman daraja demi Allah kami bakal ngangkat kana darajatna zaman paparinan ilmu bedena nu nyepengkan agama Islam jadi mulia karaos kamuliaan Islam kurang. Gitu. Komode anu dititipan ilmu langkung mulia. Nah, Muhammad taburuh gitu cek Allah. Bejakeun Muhammad ka umat salira. Ila mawadata fil qurba. Kecuali da kami bakal maot, tuluy kami ninggalkeun kulawarga, anak incu jeung keturunanana, kecuali kami menta ka umat kami teh sok pikanyaah, pikawelas, pikaasih, kulawarga kami tuh nu disuunkeun ku Kangjeng Nabi da tita Allah. Padahal Kangjeng Nabi mah teu hoyongeun, nyaeta nyuhunkeun dipikawelas, dipikaasih, dihargaan kusab ninggal Kangjeng Nabina kulawargana Kangjeng kitu. Kulawargana Kangjeng Nabi. Eta ge Kangjeng Nabi ngadugikeun ayat eta teh bubuhan piwarangan Gusti. Lamun teu mah Kangjeng Nabi dapan jami pangilasa antero jami teh Kangjeng Nabi moal. Kusawa dititah ku Gusti nyanyaurkeun qul la as'alukum alaihi ajron ila mawadata fil qurba. Manakib tah. Kusabab kulawargi Kangjeng Nabi teh kalintang seueurna di Indonesia ge ngajuta itu kalintang salam dunya. Kalintang tikawit lahir tikawit Kangjeng Nabi kagungan putra Sayyidah Fatimah tuh teras ka keturunanana duikeun ka poe kiamah maka eta. Sedengkeun ke di pakuburan bakal ditaros. Aya teu kulawarga Muhammad anu ku Ujang Ahmad Nawawi bin Haji Waryadi dipika cinta. Ku Mumun Maimunah binti Muhammad Komuli dipika cinta. Lamun urang teh osok manakiban walaranana saha Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Keturunan Kangjeng Nabi geus lulus. Lamun teh diwaler teh aya hiji acan. Teu wawuh kana mi keturunan Kangjeng Nabi hiji acan. Geus bakal berat. Kangjeng Nabi andaikan urang bakal cilaka kanggo nyapaatan nana. Jeung Kangjeng Nabi nitah ka saha?
kami jang nyapaatan maneh da kusab teu wawuh jeung kulawarga kuring sedengkeun anu bisa nyapaatan teh kami kadituna kulawarga kuring aduh da teu wawuh ta eta matak diayakeun we diantawisna manakiban nyata tarekah urang sadaya supados wawuh jeung sapalina keturunan Kangjeng Nabi lain ngukul wawuh urang teh diwanohkeun pangna kudu nyaketan eta teh naon sih pangna kudu nyaketan diguar ku manakib oh geuningan seueur kaistimewaana kitu seueur kautamian nah dos Masya Allah baidun minallah tapi jeung rahmat Gusti anu teu kersa ngaos sholawat mah matak Masya Allah kitunya teu dicoba oge karaos teh asa dicoba gampil oge karaos teh asa hese boleh kieu kitunya duh kirang kumaha di bumi teh segon gaduh beas aya memang artos mah teu gaduh tapi lamun tenang maneh tenang emutan ieu segon loba beas aya butuh jang deungeuna atuh nyangu 2 liter ngajual we 1 liter misalkan 14.000 atau 10.000 10.000 jang deungeuna urang mah kom urang kampung ada mah menta deungeun sangu daging sapi gitu sambal anu ledok satuna putuy seperti di restoran moal 10.000 ge cukup meuli cengek meuli tarasi da uyah eueuh di imah atuh tina liang pangambung uyah mah teh mah korong meureun nya nah ulah dugikeun ka di bumi teu gaduh uyah kedah uyah aya paripowas tah kitu rumah tangga nu pangsangsarana teh di bumina teu gaduh uyah kitu itu pang disebut sangsara ku sabab teu gaduh uyah berarti tara masak jalma tara masak berarti teu gaduh pasakeunana pangna teu gaduh pasakeunana berarti teu gaduh artos gitu kamu barang galeuna walaupun bumi nama agreng kendaraanana mah seueur bari marewah damel tapi teu gaduh uyah ceuk agama mah sangsara tamata kabawa wengi nguningakeun bade rebo kasanan bada magrib teras tawasul saatosna netepan sok nyaranak uyah kahiji uyah lembut kamu masak kadua uyah badag wong itu si uningakeun di antara nama aya jin aya iblis sieun ku uyah badag ieu dongeng Nabi Ayub teh apa dongeng Nabi Ayub teras wabaidun minanas itu jami anu pedit mah anu berat kana maca sholawat hawana teh ditebihan ku jami-jami itu padahal mah risina aya lamun teh deuk nyorok aya soroeunana lamun deuk menta aya pentaeunana aneh jama teh jauhan pagawean loba padahal mah mung mantuan gitu awakna teh dedek di buruhan mung gede buruhna hoream tuh padahal mah kirang kumaha tapi hawana teh aralim bisa kitu ku sabab teu kasapatan ku Kangjeng kitu teu kaberkahan ku maca sholawat panu gaduh sagala ge Kangjeng Nabi tuh matak hate jelema kuduna mah deukeut da loba rezekina eta nu loba rezeki teh dina waktu eta mah keur butuh ku jelema tapi nu rezeki teh pedit nyaeta dina riungan teh batur maca sholawat ieu mah teu kersa maca sholawat lamun teh mah kana riungan ngahaja mandeurikeun supaya ulah maca sholawat tamang kasapat Kangjeng Nabi teh dina waktu manehna butuh teu lungsur nyaan jelema ka urang padahal mah nitah teh deuk dibayar ka batur mah 100.000 ka urang 150.000 embung tah kitu anehna teh Bu waktu butuh teh aya anu nulungan itulah tina sapalihna pepeling ka jelema anu pedit gitu komodi engke di akhirat gitu tulang tulung teh menta sapaat teh nyata kanu pokok ka Kangjeng Nabi Muhammad sedengkeun tara nyejebat di
alam dunyana jenengan Kangjeng itu tara berat we. Baud. Atuh sholawatan ceuk seesna teh. Seselfian maneh mah. Kacamata hidung pangajian teh. Maneh pangbedana we. Sok sholawatan. Itu hare-hare. Baud, polotot gitu. Masya Allah. Tuh waktu butuh teu aya anu nulungan. Eta pepeling kanggo jami anu pedit ngaos. Wabaidun minanas. Wabaidun minajana. Tuluy ditebihkeun tina kasenangan. Itu bro budu bro dipantau ngalai tengah imah ge asana teh lamun teh rezeki kurang jeung kurang. Mata ku Gusti dibere gambaran soca sareng hatena teh dunya teh asa ngalelewaan wae. Sehingga hayang ngabeberi. Padunyana ku Gusti damel kalangkang. Saumur-umur anu namina kalangkang mah tiasa ditewak. Sok anu tiasa newa kalangkang. Salah jeung nama anu tiasa ngawadahan kalangkang walaupun eta teh kalangkang urang mah tiasa. Kitu nu nutur we urang ngalengkah kalangkang ngalengkah. Urang ngaler kalangkang ngaler. Gitu. Tah, manana kusab dilelewan wae kudunya padahal mah tiasa diwadahan tuluy ya diberi. Sehingga manah jeung emutanna teh teu aya katenangan. Mata wa qaribun minanar dicaketkeun sareng kang teu geunahan hirup. Teu geunah hirup teh. Gaduh rezeki loba ge teu bisa menikmati. Komode teu gaduh rezeki. Lamun dunya geus ngalelewaan kana soca sinareng hatena keur mah teu gaduh rezeki ceuk basa Sunda mas hirup sangsara. Tambah cintana teh kana dunya geus ceuk bahasa sepuh mah naon katutuh teh katurug gitu. Ta eta katurug katutuh teh Masya Allah. Tapi lamun ahli sholawat gitu walaupun dunya seperti kalangkang ku eta jami bisa kakontrol. Ku emut ieu teh dunya mah tiasa dibawa maot. Ngan ieu dunya teh tiasa maturan satos maot. Mah bisa dibawa maot mah. Tapi tiasa maturan nalika urang atos itu sok. Urang gaduh mobil terus urang na maot. Aya tuh nu ngarencangan ka alam kubur. Aya di kuburan mah eta mah panjasad. Gitu bisa eta mobil di ruang. Jeung jasad urang. Ngan ceuk urang pikih mah jami isampan haram. Nguburkeun jasad disarekeun sareng harta banda. Komo jeung mobil mah. Najan ngaobat ku ali eta nu maot teu dilaan kudu ngaibakanana. Pan wajib digali deui. Itu kanggo nyanak batu ali. Lamun teu acan buruk mah. Kumaca amang aya waos palsuan. Usaha pohang ditambah ku waos palsu. Bahkan itu pameget waosna teh tina emas atau tina perak. Teu dilaan nalika ngibakan. Kudu dibongkar deui karek emut ieu karek sadinten. Khusus waos mah teu kedah digali. Mangga eta mah atos. Najan tiasa digali deui teu kedah tah mah. Salianti waos batu ali itu kongkorong. Istri mah digengge. Bahkan puntennya ku bakat ku seueur-seueur emasna. Ramona teh di naon? Di alian. Udel di alian. Hanapeun udel pan aya lamei. Aya lamei di dieu teh aya Bu. Eta oge sami di alian gitu. Tah eta wajib dilaan lamun teu acan buruk. Lamun aya susu. Abi mah teu apa susu. Lamun susu kan apa? Tah eta mah taroskeunana kanu tukang pasang taroskeun abi datara. Paling abi mah resep teh kana susu. Aya susu mah teu apa. Kanu ekna teu aya gitu. Tah eta taroskeun ka tukang susu. Da abi mah kaji teu bisa, kadua teu apal kitu nya. Tah, anu apal mah nyeta ka tukang susu abdi mah. Eta gitu apa mah ka tukang susu da boga susu tah mah. Ka tukang susu. Mangga taroskeun lamun teh ajengan. Ajengan maot nyanak susu kumaha gitu.
Abdi mah teu apal, lamun diterangkeun ku nu teu apal, najan aya elmuna, pan itu mata bani ge meureunan aya dalil, gitu dalilna. Bede dalil jangala duit gitu. Ku pasang susu. Teu terang mah taroseun ka saha nu osok di dieu. Taroseun nu osok gitu. Tos. Nah, itu pilih lepat. Oh. Nah gitu. Nah, wabaidun wa qaribun minan dicaketan ku kategenan komode di akhirat. Nyata kitu waktu urang hayang disapaatan anu kawan sapaat Kangjeng Nabi tah ceuk Kangjeng Nabi da teu maneh teu kadenge nyebut-nyebut ngaran kuring. Teu katempo deui maneh mah. Kitu keur waktu nyebut-nyebut ngaran kuring. Enah hayang ditulungan. Atuh cabak tarang maneh teh. Henteu kitu rada mah gitu. Tah kitu, tah eta Bu. Anu pika sedihkeun jelema pedit, lain pedit tara barang bere harta, tapi pedit teu kersa ngaos sholawat ka Kangjeng. Tuh. Tah ceuk tadi ge dunya mah dibawa maot. Mah dibawa maot. Ngan dunya tiasa ngarencangan maot. Itu nyata ka alam kubur. Dunya mana tan sok ngarencangan teh? Nyata dunya anu kurang dianggo amal bebena. Bade ngompreng kieu teh ngarencangan ke teh. Ulah dikira walaupun kieu ngarencangan di alam kubur. Ti saha-sahana Allah mah uninga da aya catetanana raqib sirareng atin. Tah aya stambu khususna buku eta mah buku induk disebatna. Disebat teh Lauhil Mahfuz. Lamun teh mah titiluan. Tah nu hiji mah alit, nu kadua rada ageung, nu katilu mah pang ageungna. Ulah sieun pagentos. Ulah sieun pahili. Memang pahili jeung pagentos teh orang jahat duanana kitu. Umur sendal pahili pan jahat teh. Nu urang mah sae itu nu batur mah butut. Dihilikeun, nu butut disimpen ka urang. Nu urang nu sae di cana pan jahat teh gitu. Gitu. Mata kayak urang luar negeri pangaosan, make senal sae uihkeun senal saena teu aya. Jadi senal butut. Ceuk mitohana meneng beureunan ieu teh pagentos. Kak, oh ieu teh meureun pahili. Mama, pahili dan pagentos itu orang mana? Saya akan tangkap cenah gitu. Marukana pahili jeung pagentos teh jelema jahat gitu. Jelema ejeung jahat. Dua-duanya orang jahat cenah saya tangkap. Oh sanes pahili teh pagentos teh ya. Pagentos teh pahili teh ya. Sanes jelema gitu. Oh iya bari teu ngartieun. Matak pahili jeung pagentos teh jelema jahat duanana. Masya Allah. Tah itu aya catetanana. Teh cenah amang kumaha ke teh? Hese belek ke abdi teu ngabelakeun ngadua ngatilukeun komo enang bulan Sapar. Aduh sakedap deui abdi teh kudu hayang eta tolak bala cenah. Jang abdi-abdi keneh. Poe Salasa beureunan hayang sedekah. Kenna teh bakal jadi kumaha? Tah dina kitab Daqaiqul Akhbar tipis kitabna mah. Nguningakeun kasae-kasaean urang mata geuning pahalana teh galelede geuning bunya. Mode contoh ieu mah. Sedekah 1 dinar artos pangrecehna dinar teh Bu. Mun urang malah Rp1.000 nalika nuju jumeneng. Gitu. Mangka pahalana teh sapertos sedekah 1.000 dirham. Dirham mah artos emas Bu. Tah waktos hirup di alam dunya gede. Ganjaranana teh bila mana sedekah waktos nuju jumeneng. Tapi lamun sedekah satos pupus kitu sedekah sedekah 100 dinar itu mangka pahalana teh seperti sedekah 10 dirham. Alit pahalana teh Bu. Naon sababna ageung keneh nuju jumeneng. Ku sabab nuju jumeneng mah anu sedekahna teh hirup. Ari nu namina hirup ku Gusti teh dipasihan ruh. Ai dina ruh teh bae dieuna aya nafsu. Dina sapalimana nafsu teh nyata kahayang.
teu boro-boro anu ageng nu alit oge sok eta teh dibarengan sareng kahayangna model Rp1.000 dibarengan ku kahayangna eudeuh sodaqoh teh kana ngenceleng tereng aduh langanan abdi saur Bintan teh Bintan aya mangkalem teh eta teh wawucu memberen ka mana teh wawucu paling eta mah keur ceurik dina tustel eta yang cerikan salakina paling eta mah gitu alah eta langanan abdi padahal dina pesakna teh pan kitunya ungi oge carogena sakeun ka tungkul we saur dina kopeana teh siga dompet lu cete itu duit anu ngajalalajar kitu teuing kopeana warna beureum teuing duit bareureum teh gitu Masya Allah tah walaupun 1.000 jeung nafsuna teh duh mangkalem ieu ge aya 5.000 tapi lamun 6.000-eun masih gana wah beuki baru we salira teh meureun Gusti nah mata kene ka luar madrasah heula kuda kodok alhamdulillah aya 500 geuningan ieu teh tarik deui nu 1.000 500 pon gunjreng gitu Masya Allah tah jeung nafsuna kitu tah acan duh budak urang tadi pangajian teh can dibere jajan enang ge di lawang tuang toong budak teh urang keur husu ngaji teh mah nyolokan kurokra da teu didengekeun asup budakna teh ka madrasah ayeuna teh tuluy namprak 2.000 gitu tu jeung nafsuna tapi eleh nafsu teh ku ngadamel kasayan tuh itu sedengkeun sodaqoh tos maot mah pan teu aya nafsu motivasina naon mika nyaah karunya kasa ka anu tos maot di mana teuing bu atuh bae pangkat urang ngabagi amplop kanu nyolatan teu boro-boro 10 20 100 urang diampar walaupun lebetna mah nu 5.000 ge nya nu 10.000 nu 15.000 eta kumaha milik bae kumaha milikna tuh nah bisa ngaluarkeun artos niatna sedekah amusin ala ihsan sedekahun ngadamel kasayan ka jami anu tos midamel kasayan pahalana teh sapertos sedekah kumaha damel kasayan ka jami tos ngadamel kasayan panyolatan teh eta teh padamelan sae hukumna padu kifayah itu padu kifayah jeung anu padilah nyata padilana kieu Bu lamun aya nu pupus disolatan ku 40 hiji jami sedengkeun nu 40 hiji jami eta teh sata acan nyolatan mayit eta henteu ngalaksanakeun pamusyrikan nya nyaeta ngadua ngatilukeun Gusti Allah komodo jeung ngalaksanakeun pamurtadan mah baik ku ucapan nyebutkeun aya di pangeran salianti Allah atawa ku patekadan ngerteg dina mana aya deui pangeran salianti Allah atawa ku padamelan sujud deui ka salianti Gusti Allah deuk ka jelema deuk ka saha henteu terbebas tina musyrik terbebas tina mur jumlahna teh 40 hiji walaupun nu maotna bergelimbangan dosa alit dosa ageng pernah migawe di salatan ku 40 hiji jami anu bersih tina musik sinarang murtad mangka kasapaatan eta anu maot ku anu nyolatan 40 hiji jami anu teu musik jeung anu teu murtad tuh bagja eta mayit dosana kasapaatan ku anu nyolatan atuh maknya teu nganuhunkeun urang kasa kanu nyolatan eta ditebus ku istighfar mah sanu deuk macana nya sanu deuk macana misalkan najan nyaah oge kanu pupus ibu Rama teu ajengan teh aya ayeuna disebutna teh naon maca la ilaha illallah jumlahna teh 100.000 disebatna ata kosok cenah ku anak incuna
Anakna misalkan 5 incuna aya 30 kudu maca la ilaha illallah 100.000 mikir heula bunya walaupun nyaah lain teu nyaah urang teh kakolot anu geus maot tapi da urang teh teu biasa maca dzikir la ilaha illallah 100.000 atakoh nebus dosana mayit ku maca la ilaha illallah teh tuh ieu mah ku nyolatan 41 jami anu teu kakeunaan musik sareng murtad kasapaatan eta mah teu bagja kumaha tak urang teh ku cirina bagja syukuran pangsae-saena jami anu ahli syukuran teh ceuk Kangjeng Nabi inna askaronasi askaruhum linas saestuna pangsae-saena jami anu kalebetkeun ahli syukuran ka Allah teh nyaeta jami anu ahli syukuran ka papada manusa deui. Tah matak aya nu nyolatan kurang disodakohan rasa nganuhunkeun urang ka jami anu midamel kasayan ka kulawargi urang anu maot komo ka ibu rama. Komo deui eta teh sidik mah musyrik eta mah murtad hiji santri pagawean di karobong atuh ngaraji eta teh kiai tukang magahan anu tukang nuduhkeun tah ieu teh musyrik saulah dipigawe ieu teh murtad kudu dijauhan ajengan komo jumlahna leutik 41 bagja mata geus sepuh urang kapungkur bila mah keluargina pupus teu waka disolatan nah cenah atuh teu waka ngantosan heula ajengan anu ngantosan heula santri ti anu pan sok aya nu kitu punya nyata nyanak padilah eta ayeuna mah aya ngaji getol teuing teu diterangkeun teuing teu ngaregepkeun teh teuing datang na mungkul omprengan ketemu omprengan tah eta teh geus jarang anu terangeun jarang terangeun karos suci abdi sok-sok atuh cenah gerak salatan ngantosan anu ngantosan ieu ge sarua nyolatan itu nyolatan teu kitu pan nyariosna teh padahal mah aya kelas tuh entak sok aya duh pupusna wengi tos beres si pulasara ka masjidna tabu 8 enjing-enjing tapi tabu 10 tacan disolatan naon cenah pangna tacan ngantosan anu can paling ge sajam setengah deui dongkap ka di lila-lila ting der wae kitu pas sok aya nu kitu tawisna teu apaleun tah kitu mata diantawisna dalil nyolatan tuluy disolawatan anu nyolatan teh eta Bu inna askaronasi alallahi ta'ala askaruhum linas pang sae-saena jami nyata jami anu ahli syukuran ka papada deui jami mata kain disunat mah dilatih akhlak sae tina sawe akhlak sae teh lamun aya anu barang suhun anu masihan urang teh sok ngaluarkeun cariosan hatur kitu ulah berat lambe cara kana sholawat ya hatur lumayan ageng mah henteu ieu mah hatur lumayan saya mah henteu ditampi nuhun gitu tah eta pangsae-saena jami hatur nuhun heula ka jami terus ngaoskeun alhamdulillah tapang awan-awana jami teu nuhun-nuhun acan ka jami komode ka Allah moal tah kurang we ku sabab soca jeung manahna anu aya teh nyata dunya tuluy mah aya tungtungna satuluyna moal aya nomerna tetep weh kirang ieu geus nomor 5 oh aya nomor 10 ieu nomor 10 oyong nomor 15 kitu jeung kitu weh tamatak tiasa diatasina teh nyata ku syukuran Masya Allah tos nah Nabi Ayubnya temaah panjang dongengna carios dugikeun ka harta bandana ge seep dugikeun ka hancurnya dugikeun ka diusir maka lebet anjeunna kaleuweung bobona ge dina mun ayeuna mah dina tangkal cau nah digebogan tuluy di luhurna ngao daun cau ngapa ku daun cau mah kana buduk jarang rapet ku saha aya geutahan jeung leuleus tah salajengna
Pinu salirana ku bilatung. Tah dina hiji waktos aya 2 bilatung panyesaan rajana bilatung dan nu lainna mah da kusaha geus teu aya dahareun teh dina salirana Nabi Ayub teh tos begang tos teu aya daging teh aya kulit getih ge kecrokeunana kantun dina emutan dina polo sareng dina mana teu wantuneun ka dinya mah tapi eta Nabi Ayub terasa ibadah ka Gusti eta bojona nya bojona teh Siti Maesarah satia we ka Kangjeng Nabi Ayub mugi-muginya punya urang sika berkahan ku bojona Kangjeng Nabi Ayub setia satu kanu jantan caroge walaupun budug wios caroge urang budug wios atuh ulah budug wios budug atuh entong budug mah nya bisi teu kiat urang mah nya bilih teu kiat gitu Masya Allah. Tah, eta teh si bilatung teh si lidahar bu, parebut. Sesana tungtung nama 2. Agung, tah eta nu 2 teh murag. Kada daun teh dicana ku Nabi Ayub. Rezeki maneh mah lain dina daun. Tapi ayana dina awak kami. Sok ibu, urang karek kaeunteupan ku reungit oge. Ngus digebuknya. Pareungitna alit nempel dina pipi ngagebugna bari nafsu oh celebot teh kitu reungitna ngapung joget reungit teh ekor cek reungit pan jadi nyeri waos urang teh tarik teuing ku pokat hayang puas masereket anu dicas teh gini biade lamun teh pake ngagebug reungit teh disadap parepet gitu padahal mah cek agama teu meunang mayan sato kudu diduruk. Bae dieuna tina sawa diduruk teh pan ku setrum. Teu meunang teh teh buki kituan teh disadis-sadis teuing ibu teh. Di ku panangan komo sepuh baheula mun mayan reungit teh ku curug. Tet kitu. Ararapi kolot baheula. Bisi reungit teh teu beunang aya dikepret mah. Tah kitu. Arapi kolot baheula nya punya. Padahal mah hararese teh ayeuna mah alim hese Masya Allah itu Masya Allah tah nu 2 eta teh bu pasea murag dicana ku Nabi Ayub diterapkeun deui kana salira murag deui tah begitu murag deui lungsur wahyu ti Allah anu mana eta wahyu teh nguningakeun bibit buit madu tanya bibit buit madu tah sareng bibit buit dalima nyata tina 2 bilatung eta begitu murag tah anu hiji mah pae butatayan pi urang disimpen dina tangkang simpen dina tangkang diantosan dugikeun ka sasasi nya we janten madu dironom ku naon disebutna teh cara eta teh kunyirua tah nu hiji mah jadi tangka jadi bini tangka ngabuahkeun anu namina dalima. Tah eta madu jeung dalima diracik cek basa ina ku Siti Maesarah kang olandongna Kangjeng Nabi Ayub kirang ti 3 sasi ngaleutan madu nuangan eta dalima dioles ku getahna dalima Nabi Ayub wangsul deui sapertos Nabi Ayub zaman kapungkur dagingan deui kulitan deui cahayaan deui kasep deui wangsul ka bumina aya keneh bumina mah gitu wah atuh gujru tatangana Nabi Ayub damang tuluy Nabi Ayub diangkat deui jadi raja harta bandana diurus deui beunghar deui tah satuluyna iblis jeung setan ngadeus ka Gusti eraeun apangna eraeun Nabi Ayub sangkilang panyawatna sakitu parnana tapi keukeuh ngadeusan wae Gusti Allah ku salat. Mata kerimbu rasa cinta ka Allah mah getol ibadah ka Allah mah walaupun dihalangan ku nanaon ari geus urusan hate mah moal tiasa dihalangan. Itu Bu model Nabi Ayub. Da geus cinta ka Allah, geus cinta kana ibadah ka Allah ku salat walaupun buduk teu aya nanaonan na salirana da geus cinta teh atuh
beda mata pangaosan ge ngaos oge kudu manah teh bibanda rasa cinta. Itu Bu, ku cinta mana naon oge Ibu. Gitu. Ku cinta mah. Ibarat santri cinta ka kiyaina. Sagala rupa anu dilakukeun ku kiyaina bakal diturut ku santrina. Kiyaina ahli berjamaah, santrina berjamaah. Kiyaina ahli wirid, santrina ge bakal nurutan wirid gitu. Jeung sagala rupana. Ta eta teh lamun geus mibana rasa cinta mah bakal karasa sagala rupa ge nikmat. Libarat maca sholawat, geus cinta kana sholawat, mangka bakal sesah kanggo ngalesotkeun maca sholawat da geus cinta. Mugi-mugi urang dipaparinan rasa cinta kana agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Osta. Tah kantun ayeuna nguningakeun